Coba sih info pegawaiannya lah, ya keresel di imah. Nuntang lantung, be. Pugu sarua nganggur inge. Kawalahan di mah bae aja kersal. Lur, pegawaian maloba. Ngan gati kiwari mah eta bagawe urang. Tetep kiwari mah kudu main duit bae pugu mah. Tanpa duit mah kiwari mah teu bisa asup. Jangankan orang teu boga orang dalam gitu lah. Boga orang dalam ge tetep orang kudu bae make duit eta. Kakarak eta bisa asup. Eta gen teu 100%. Duitna nya duit. Pugu eta pagawe yang boga duit. Oh iya, bu batur mata gawe hayang boga duit, mata keluarkan duit. Kumaha tadi, nanti mah gitu lah. Cita-cita mah lo lah. Hayang boga mobil, hayang boga motor, hayang boga imah, hayang kawin barang. Imah naik gawe bagai kudu make duit heula. Atuh komaneangan duit na bu jelema teu boga. Dok, eta mah lain cita-cita. Kahayang. Peribahasa ieu ka. Naon kitu lur tak disebutkan peribahasa atau lain kitu. Iya mah lamun hayang boga eta, hayang boga pegawaian, hayang boga cita-cita atau lain kitu. Misalkan sorangan lur hayang boga mobil atuh gawe ngan tadi teh nyer pegawaian kiwari mah hararese urang bae ge ieu geus nyaan nganggur geus batahun-tahun di mah nganggur bae. Memang latu lain teh hayang batu der kadi tu bagawe ngan tadi teh urang mah teu boga pegawaian di nu lain. Engke bae kegel kan loba babaturan orang anu di lemur anu baragawe di kota. Engke waktu datang nanya milu tah kumaha tah. Ja eta sakebelna nganggur pat kumis jeung jenggot hampasan. Lain masalah ku nganggur ya supaan iyalah supaan doang kembang emek. Lain masalah ku nganggur ku umur geus loba. Makanya aku lam hayang gawe kuari bisa ngeta umur nambahan kayak buuk segala kumis hampasan jeung supaan. Ari hayang gawe, hayang boga duit. Aya pagawean mari hayang gawe mah. Gawe naon gawe atau coba sih ajak-ajak cicing beti tadi. Gawena ngadorong-dorong pedas. 2 kiloun we ka ditu jauhna. Make halungan. Apa? Ngadorong-dorong pedes make halu. Matuh ya palebah cacahan keluarkeun abab eta bareng deui saduana. Ke urang ya boga babaturan orang eta boga anak gawena manehna di Jakarta. Nah naon mah dina penghasilan bumi begawena mah nama. Itu. Jadi engke datang ke anak babaturan urang eta engke sok ka imah urang bae, sok ka dieu. Engke eta tanya ku urang, jangjina ya babaturan di dieu. Jadi anak neta poe jag isu ke ka dieu. Anak neta, anak babaturan di dieu. Assalamualaikum. Salam. Jadi datang karek doang diomongkeun. Ai panyumum jalan mana? Oh iya. Atuh ja kaset di dulur kakak. Lain dulur, anak babaturan orang atuh kumaha ieu mah wajar kasep ge turunan ieu. Turunanna ieu mah jadi kararasep gareulis anak babaturan urang eta. Ieu mun manu sukses nu gawe di Jakarta ieu. Cager ieu awak cager. Alhamdulillah Pak sehat. Cobi ieu ngadanya kan sorangan ieu gawe cekorot sorangan. Nya ngomong gawe di Jakarta. Dengekeun Kak, ulah mah lain gawe, usaha. Ngaranna ge gawe tamanya. Oh, nungturkeun ieu gati ngarakeun curug batur gati gawe mah. Urang lalu tiga usaha, makana urang kiwari nyalain keur ngomong sombong. Sukses sakieu mah alhamdulillah. Amin, amin. Ngan atuh wayahna ieu atuh babaturan, atuh arita mah usaha, atuh ajak usaha. Usaha saurangeun bawa ieu nganggur di dieu, ulah nganggur kabehan. Boka mau ngajak nu kararieu di ditu ge loba nu hengeun gawe anak buah kula ge loba ka atuh model kararieu engke ditanya gawe mah eucan nanyakeun gaji pasti atuh ieu mah moal nyukseskeun anak kula nu aya ge nyang sarakeun anak kula atuh kadeuleu penampilanna ge deuleu lah nyalain keur sombong imah hampura bae nya kan nya. Bang ieu ngomong buat kupeurus kana hate Eta jelema nu baragawe mun eueuh nu nganggur mah moal aya kemajuan lembur mah. Atuh coba ulah harewosan jalema keur kumpul kieu harewosan. Ku coba tadi ulangi ngomong teu maju kumaha ya kampung. Pugu eta nu nganggur ngabeakeun beas kolot doang. Tamun nu bagawe diomong-omongkeun ieu kemajuan kumaha tadina boa. Kieu ya urang anu ngajelaskeun. Jadi maksudna teh kieu. Jadi di lemur eta lamun eueuh anu nganggur
Jadi anu bagawe kita ukuran disukseskeun eta kudu nganggur karena naon? Eta nu sugih lamun eueuh nu nganggur, eueuh nu miskin moal bisa sugih. Jadi moal maju. Tetep anu nganggur eta lebih manfaat. Tak kitu maksudna. Merennya. Ya. Arti Arti. ai. Atuh ngomong nak gitulah doang tadi doang ka Ami karak jelas pula mau ngereng-ngereng kana kakak. Atuh tadi mah kumaha rewasan ieu atuh pajarkeun kula mah ngomongkeun kula eta ka ieu mah karak. Tadi coba ngomong nak kitu. Kula ge paham gitu mah nya arana saling membutuhkan eta. Lain kitu nah antara rungkul singgung Ulah rosa teuin ngomongna, ulah kadomeh keur boga pagawean. Ibarat kieu, kakak boga pamajikan. Pamajikan kakak nek ngalahirkeun. Jangan nganggur heula tanu nulungan moal kakak heula. Enggeus ulah halaliwut teu kaharti ja kabeh ge sababaturan sama make haliwu barang. Kabeh ge saling membutuhkan. Atuh nu gawe di kota pasti ngabutuhkeun ka nu nganggur. Atuh nu nganggur atuh sebagai kuncen di kampung. Atuh sugan ajak kitu na menang pengalaman ongkoh ka kota oleh jadi kuncen bae. Salah ta penjelasan gitu. Ari penjelasan nu eta nama orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Kakarak saling membutuhkan. Moal aya jelema kaya, lamun eueuh jelema miskin. Lamun aya jelema miskin pasti aya orang kaya. Lamun kaya kabeh atuh lain kaya. Kayu. Hah? Apa? Kayu? Ulah, batuh abab. Kudu dijelaskeun bae domeh eta aya batang kaya tina kayu. Batang kayu eta kaya. Kaya ge sugih. Kitu ge nu hade eta ngajelaskeun eta mah lamun bener kitu dan yang ngajelaskeun atuh ka hati ku oro kabehan. Memang bener. Jadi kaya eta dina ayana kayu. Berarti kayu eta aya kayu kaya gitu. Haran kayu. Ulah jauh-jauh ya orang cacahan tina kaya kana kayu. Tah ieu mah kembali deui kana inti pembicaraan. Tah sorangan geus sugih berarti kaya. Berarti sorangan ulah domeh kaya pasti sorangan butuh kanu miskin. Ajak tagara rawe tah. Kaharti emang kak kurang sukses alhamdulillahnya lain sombong lain takabur emangnya atuh geus cukup be intina mah kula ka dieu ge urang nek silaturahmi kana ieu kana babaturan bapak kula teh ieu bos Amih yo nya urang ka dieu ge lain nyar nu nek gawe maksudna lain najan urang ngabutuhkeun nu nek gawe ge moal ngajak nu kararieu soalna geus kadeuleuh nu kararieu mah hayang duit doang goreng gawe gitu gede pajuh doang. Oh, mun kitu mah katebak. Berarti dia mah goreng gawe gede pajuh. Nah, nya sorangan dong nu ngomporan dong ngadukung ka ditu jasa batur ya, urang nu ngalalanggur ya. Lain eta katebak doangna. Henteu dong kieu ge. Teu goreng gawe gede pajuh teu naon. Lamun urang goreng gawe gede pajuh mah berarti atuh sarua sorangan ge asup. Iya nya, sok rada bener dah dia ngomong. Nya kayaknya orang sakitu banyak kulang nek pamitnya. Naon orang katungkulkeun di dia ngomong ka ditu urang mah teu kaharti bener. Nya. Nya, Hampura deui kana ieu kabehan Nya hampura. Sok geura kadinya. Orangnya. Kurang jadi ukdi dege teu kaharti bener. Nya, ya, geura. Cacahana teh asimpang siur. Nya gatingan lagi jeung di kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan urang mah eta anak babaturan sorangan bager, horeng sombong. Makluman bae tamah ngaranna ge atuh jalma masih polos. Terus ieu mah ti batas ieu mendingan keneh raik-raik nyiar pagawean. Jalan dulu, nanti juga sampai. Jangan lupa subscribe channel Natangga. Mantap.